Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepang di sareng simkuring Deuna Sinastiti dina pangajaran Basa Sunda materi sajak pertemuan kedua nganalisis sajak Sunda. Poin pembahasan dina video ayeuna nyaeta ayat 3 proses ngarang sajak, nganalisis isi sajak jeung nyurahan sajak Sunda. Jadi dina pertemuan ayeuna mah urang neuleuman sajak. Proses ngarang sajak, prosajak teh nyaeta imajinasi tina kesan jeung pengalaman batin pangarang. Eta pengalaman teh sakapeung ditamperkeun heula samemeh ditulis jadi runtuyan kecap. Ada nu disebut kesan jeung pengalaman batin teh naon-naon nu kaalaman boh tina nu katempo boh tina nu kadenge ku panca indera. Tuluy namper dina jero batin diolah sarta tuluy digalokeun jeung imajinasi. Hasil akhirna ditulis jadi sajak anu kentel ku kecap anu endah. Nah, salajengna nyaeta urang diajar nganalisis sajak Sunda. Aya 2 sajak. Nu kahiji sajak Tanah Sunda karya Hikmat Sadkar. Kawih tingtrim nu kamari suling jeung jentreng kacapi, heulang paku sarakan galindeng bujang jang lanjang. Kiwari geus ilang musna geus sirna tilem ku mangsa. Guru minda sangkuriang geus jauh ti kacapangan. Pohaci jeung widadari lir impian nu geus bari. Aheng keneh dongeng sabrang datang ti pentas lautan. Deudeuh tanah gumeter ti taun ka taun kalantar. 1878. Sajak kadua judulna Priangan karya Rahmat M. Saskarana. Mojang lenjang nu hideung santen diaping srangenge ti enjing dugi kasonten. Upami wengi dipepende bulan ngempur jungjunan mun nepi ka puput umur kurebkeun kuring dina pangkonan. Bandung Maret 1865. Eta mangrupa 2 contoh sajak Sunda nu baris dianalisis. Pedaran hasil analisis. Lamun hidup nengetan judulna Tanah Sunda jeung Priangan anu sabengbatan mah duanana oge nuduhkeun tempat, bisa jadi eta tempat teh minangka lembur matuhna Banjar Karangan Pamidangan. Lantaran boh Hikmat Sadkar boh Rahmat M. Saskarana duanana teh urang Priangan nyaeta Sunda teh. Nya oge duanana urang Priangan lebah nyawang jeung nyurahan kahirupan di tanah Priangan mah estu beda. Pengalaman batin dina proses namperkeun seni skala lalakon hirup anu ngabedakeunna. Rahmat mah nyawang Priangan dina taun 1865 teh minangka lembur anu endah anu geulis sakumaha mojang. Sawangan kitu teh lantaran paninggal pangarang kana kaayaan alam Priangan anu endah. Gunung ting jarumpluk, pasawahan hejo ngemploh, walungan herang caina, hawa sakitu segerna, tanah sakitu suburna. Eta paninggal teh tuluy ditepikeun make basa anu sarua endahna. Mojang lenjang nu hideung santen atau diaping srangenge ti enjing dugi kasonten. Upami wengi dipepende bulan ngempur. Endahna Priangan teh lir ibarat awewe nu lenjang. Nyurahan sajak Sunda. Minangka gagasan sajak teh ngandung harti atau ngandung makna. Sanajan sakapeung kekecapan rada teu harti atau ambigu. Lain hartina ditulis teu puguh, pangarang biasana boga maksud anu jero waktu nulis atau ngarang sajak teh. Tegesna sajak teh ebrehan tina gagasan pangarangna. Pikeun mika nyaho kumaha gagasan anu nyangkaruk dina pikiran pangarang, urang memang perlu nyurahan sajak-sajakna. Tidinya urang bisa manggihan naon sanyana anu jadi implengan jeung kaguligah hatena. Ieu dihandap aya bacaan perkara gagasan pangarang nu nyangkaruk dina sajakna. Pek baca. Judulna Pati dina Jagat Alit Godi. Sempalannya Godi jeung Pati teh lir ibarat sobat dalit. Eta hal teh katangen dina sajak-sajak anu kakumpulkeun dina buku Sajak Alit. Ieu buku teh medal tahun 1878 minangka buku kumpulan sajak munggaran Godi Suwarna. Ceuk Aip Rosidi salah seorang kritikus sastra Sunda, Godi teh pangarang anu produktif, teu ukur produktif, lebah tema teh nu diasongkeun oge beda jeung nu sejen. Godi mah ngajak nu maca sangat leuwih neuleuman sedong jiwa nu teu babari jeung sajabana. Yuk urang diajar neuleuman eusi sajak Sunda. Urang diskusi atawa sawala jeung kelompokna sewang-sewangan. Mangga kerjakeun LKPD-na. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangatnya diajarna. Yuk nulis sajak.